hanya buka mah cincau bah jeung sahur ya bisa tuh. Bisa wae boy, ngan mandi sabaraha. Goceng 10 naik tuh mana? Anjir eta ayeuna geus tahun 2025 sedangkan cincau harga 1000-an keneh. Tidak boleh begitu bu. Harus bisa gabung karena barang siapa dan manusia siapa yang berbagi kebaikan di bulan puasa pahalana gede ngatakan cia kudu mereka aing. Nah ieu sok ada yang ceramah wae teh jadi we kasut kieu besok atulah yang kumaha atuh hayangna Kekeh aing hayang goceng 10 siki cincau nabur kadeukeun da keneh weuh jatongna tuh kumahanya kebayar tuh sok ker KCS mereka bager mereka bikin kabeh. tah itu atuh gabung mantap itulah CS ku banget. Nah karah gula ini enggak ucin cincau nama tuh karah nu kieu wah sia bohong.